Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzabul jima'i salah satu qablahu wa salah satu halahu wa salah satu ba'dahu. Dina kesempatan ieu abdi bade martelakeun masalah tata karama dina masalah teterekelan. Wadabul jima'i salah satu qablahu wa salah satu halahu wa salah satu badahu. Jeung ari tata krama gitunya adab-adaban dina masalah teterekelan nyata aya tilu gitu. Tilu tata krama samemeh nerekel anu terus tilu tata krama dina waktu nerekel jeung tilu tata krama atau adab-adaban dina sanggeus nerekel. Kumaha wae anu penjelasan nu eta teh nyata amma salah satu lati qablahu patakdimul mula abati liyatiba qalbul jaujati wa yatayassara maradaha hatta idza ala nafsan wa kasura qalakuha wa talabat iltajamar rajuli dana minha. Anu kahijina tina tilu nyata tilu non tata krama dina samemeh nerekel. Dina samemeh nerekel kudu kumaha gitunya tata krama anu alus supaya orang hasil, supaya orang bisa menikmati gitulah maksudnya nama. Jadi ulah kurang sedayana gitu maksudnya si bojo jeung si caroge teh bisa mencapai sama-sama mencapai kenikmatan. Nya tina nu tilu samemeh nerekel jadi kudu ngaheulakeun gitunya, ngaheulakeun kana naon mula abati ngeta cumburayu gitu. Jadi si awewe teh kudu digoda, dipuji, di sayang-sayang gitulah gitu. Di pokoknya nama kudu supaya naon gitu dicumbu dirayu teh dicumbu memeureunnan ku urang teh dibelai cara kamali teh gini bisa dibahasnya mimiti ku urang naon coba kulitna terus belai ku urang teh diusapan supaya naon supaya ngejadikeun naon liati ba kolbu jaujati supaya naon supaya tenang gitunya, supaya bungaheun si eta hate nanu jadi istri urang teh bunga ngarasa bunga kusabab naon dipikanya aku urang gitunya hatena teh jadi tenang gitunya. Geus tidinya gitunya pasti pannya wayata yasaro maradaha istrinya apa meureun ari geus tenang gitu mah ku urang arek di gubaga-bigo ge moal ieu gitu nya moal nolak gitu pasti daekeun di mana urang karep arek naon hatta ida ala nafsan di mana orang arek nerekel gitu kaeta menjadi bojo orang gitunya, maka
wakasuro kolakuha gitu wa talabat iltajama rijula dana minha. Jadi kudu ngalingitkeun heula gitu kagelisahan nu aya dina diri bojo urang teh ku urang teh ku cara nu tadi teh ya, supaya leungit gelisahna jadi bisa fokus gitu dina turakal terekelna gitu nya. Tah lamun geus kitu hilang rasa gelisah dina diri si bojo urang ya, maka nges gitu si bojo teh timbul rasa deket ceng urang gitu teh. Eta anu kahiji. Anu kaduana nyaeta wasaniati moro'atu halil jimai. Anu kaduana urang kudu ngaraksa naon tina posisi nerekel. Kudu diraksa urang ulah sembarangan gitu dina masalah posisi nerekel. Eta oge teu diulahkeun ti kamari oge arek jurus naon-naon oge arek jurus gurawil bajing suga arek jurus gurawil bajing arek jurus non kodok luncat guys. Eta mah terserahnya arek jurus naon wae oge ngan dina tata krama mah keukeuh urang kudu make ulah sembarangan kudu diraksa gitu lamun urang nuturkeun kana tata krama dina masalah teterekelan nya posisi nu kumaha maksudna nya di dieu nu diraksa teh nu kumaha pala ya tiaha nyaeta mangka ulah naik cenah ulah wakan nerekel eta si ulah nerekel eta si lalaki ka nu jadi bojona nya nu dimaksud eta ulah ieu teh ulah nerekel teh kumaha ulah nerekel dina kaayaan non barikatin eta nangkuban atawa lamun ceuk posisi jurus mah itu jurus balukang nangkub atau jurus gajah depak. Nah, ting pokokna mah maksudna meureunnan kunaon make ulah kitu nyata kaayaan kos seperti kitu teh kitunya dalika ya suku jadi susah gitu hese alaiha ka si eta bojo urang gitu heseun gitu atawa ala janbiha kana lambung jauh atawa posisina entep senok entep senok teh bari nyangigir gitu nya kunaon eta si jurus ieu teh meunang dipake tapi kudu diraksa kunaon sababna li anna dalika yurisu waz'a khosirati. Nah, jadi posisi anu model kitu cenanya mata kudu diraksa teh lain ulah kitunya ieu mah ngan sok aya efek samping gitu. Naon efek sampingna nyaeta yurisu waz'a khosirati sok ngawaris gitu karena nyeri cangkeng gitu. Nah posisi gitu teh sok ngawaris karena nyeri cangkeng. Iya menurut penelitian para ulama menurutnya sareng para ahli kesehatan dibuktikan dan kebanyakan gitu gitunya merenan kumaha kondisi badana gitunya namanya lamun badana kuat mah meureun gitu
ya di antara anu terjadi gitu nyeri cangkeng nangan lamun karasa sok ngalakukan ayeuna teterekelan posisi gitu karasa nyeri cangkeng berarti terbukti dina hasil survei gitu kebanyakan itu gitu nyamual semata-mata ayeuna para ulama ngarang ieu kitab lamun teu jeung bukti gitu. Jadi kebanyakan dari umumna gitu. Berarti eta lamun posisi kos gitu nya eta balukang nangkub atau gajah lepat ya. Jeung bari entep senok eta ngawaris kana ngawaris kana nyeri cangkeng. Terus deui wa yaj'alaha fawqa jeung ulah eta si lalaki kanu jadi awewena diluhureun si lalakina jurus naon teh jurus bancul jurus bancul cenah itu lah. Jadi tah bingung jurus bancul kumaha hanya tak gitu. Jurus jadi tibalik teh gitu. Jadi si posisi si bojona aya di luhureun carogena tah ieu ge salaresna nya kitu lamun nuturkeun kana azab-azaban teterekelan mah ieu teh kedah dihindari gitu kunaon gitu sebab mengandung efek samping li'anna dalika karena sanyana posisi jurus kos gitu teh jurus bancul teh jurus bancul teh ngawaris kana naon kana al-i'tikoro cenah. Jadi tikoro teh lain nyeri tikoro tapi hese kehampangan hese pipis lah gitu. Bal mustalqiyatan nah anu sakuduna mah cenah kitu nya posisi anu dianjurkeun anu alus gitu naon nyata mustalqiyatan nyata bari nangkara gitu terus rafi'atan rijlaiha jidat sanggeus kitu teh nangkara bari si sukuna dikaitkeun kana tak-tak ditumpangkeun kana tak-tak si suku bojona itu dikaitkeun ditumpangkeun kana tak-tak. Lamun dina jurus mah ieu naon jurus udud asong ya jurus udud asong ya gini ngaran posisi kos nu dagang asongan terminal membawa kotak eta mah pada melan iya masa dulu itu memanggul kotak jadi disolenangkeun kana tak-tak kan posisi gitu udud asong jurusna jurus udud asong fa innahu mangkasanyana nu model kitu teh posisi nangkara bari si suku di sampai ke dina tak-tak eta asan hayatil cimai eta pang alus-alus na pirang-pirang tingkah teterekelan tah eta nya ieu mah adab-adaban dina waktu teterekelan ta anu katiluna nya anu katiluna mah nyaeta wasala satu muraatu wa til jimai nyaeta orang kudu ngaraksa waktu teterekelan anu dimaksud di dieu
kudu ngaraksa teh nyaeta ilaji nya maksudna ngaraksa dina waktu ngabel kesekeun si otong teh bita'udi nyata ku maca ta'ud tapi dina hate nya macana terus walitas miyata jeung maca bismillah. Jadi kudu maca heula nya tapi dina hate maca ta'ud jeung bismillah. Terus haki terus cenata geus kitu teh geus maca ta'ud jeung maca bismillah teh urang teh wahaki dakaro terus digesek-gesek digudal gadil heula cenanya ulah waka ujug-ujug berkelana eta si otong teh kecuali lamun ku banggodeg memereunannya berkelana dua ting berkelana hiji jadi memang melakukan perjalanan teh nya tapi ka urang bisa ongkek di mimitian orang kudu naon kudu maca ta'awud jeung bismillah terus urang ngagudal gadil naon bijawanibi kana pirang-pirang lambung bijawanibil parji kana pirang-pirang lambung bebecek leutikna eta si jawaci bojo teh jadi supaya naon tangis gitu geus digudal gadil cenah terus wagomzil sadyaini terus urang ngagrepe digrepe cenah naonna nyaeta gedang karayunana kurang ulah diantep gitunya so ameh teleh ieu untuk mengkal ting gitu ya. Itu mah kudu asak barangnya mah bisa di iya gitu. Kita mapan kurang barang dicoo gitu tah tereh barang mah mengkal ting gitu. Harunya mengkal ting nya. Dasanya gitu contoh nukos gitu warna budalika jadi umpama nu model gitu nu dilakukan kayaan kos gitu teh eta ya naon supaya naon gitunya supaya naon supaya yuharriku sahwataha supaya ngabangkitkeun kana naon kana biasa lah gitu syahwatna eta bojo urang teh terus wa amallati fi hali jimai tah jeung ari tata karama anu katilu nyaeta dina sanggeus dina waktu sanggeus naon teterekelan tah teh eta mah samemeh tadinya nu tadi teh samemeh ya ayeuna wa amallati fi hali jimai ta inu tadi mah nyata nu tilu tadi mah dina waktu samemeh nya nu tilu teh samemeh ngalakukeun teterekelan ayeuna ngabahas masalah dina nalika teterekelan pawaluha mangka ainu mimiti gitunya ainu mimiti dina nalika teterekelan teh nyata urang kudu bisa ngelatih gitunya ngelatih
dina ketenangan gitunya, ngelatih ketenangan orang. Terus watarofukin orang kudu lalaunan gitunya, ulah sampai ka gurung gusuh gitu. Lamun orang gurung gusuh otomatis moal aya sesuatu anu bisa dihayati gitunya. Lamun samodel gitu. Terus anu kaduana tanya asaniatu fi tamafuli inda buruji sahwatihi hatta yastafiya in jana fa inna dalika yurisu mahabbata fi qalbi. Ta anu kaduana nyata urang kudu bisa tetap alon-alon gitunya lalaunan sehingga dohir, sehingga terbukti eta syahwat nu jadi lalaki teh dina waktu keluar eta cai jadi gitu, bisa karasa gitu, terus bisa ngendalikeun ya, bisa ngendalikeun. Jadi kudu bisa nyaho gitunya iraha keluarna cai jadi nu jadi bojo urang. Ulah sampai ka urang kapiheulaan, ulah sampai ka urang miheulaan kanu jadi bojo. Lamun urang miheulaan wah bahaya gitunya. Dah lamun tos bisa gitunya pasti cenah lamun model gitu ayeuna urang bisa mencapai titik di mana si lawan orang bisa keluar cai jadi samemeh urang gitu, maka tidinya naon yuwarisu mahabbatan fi qalbi, bakal ngawariskeun cinta dina atena nu jadi bojo urang. Tek bojo urang ka urang aik urang kanu jadi bojo gitunya. Sabab naon? Sama-sama merasakan gitunya. Kalau sampai ke urang ayeuna miheulaan gitu. Tah kunaon make ulah kitu, sebab dinu katilu ya asal naon anu katiluna nyaeta alla yasri'a bi ikhrajid dakara inda ihsasihi bima iha fa innahu yud'ifu dzakari wala yuzila anha ma'ahu li'anna dalika yudirru biha. Tah lamun seandainya orang kalor ti heula cenah tah karena naon teh jeung lamun urang ngagancangkeun tepi ka urang kaluar eta si otong si otong teh kaluar ti heula ongkek cenah nya, ongkek ti heula mabuk perjalanan. Kusabab naon mabuk perjalanan teh da kusabab mobilna digubah-gabi gitu. Jadi orang teh leneng lieur tentungna arek ongkek tah. Lamun orang ongkek teh heula gitu sedengkeun naon ai supirnya ongkek teh heula ai penumpang naon teh damang wah pancilaka eta meureun. Kunaon sababna lamun kitu cenah kahiji lamun urang tila teh bakal ngapeskeun ka si otong bakal leuleus kabuktian kan lamun ena urang miheulaan pasti leuleus jeung resiko kudu ditanggung tah. Lamun kejadian kos kitu arek kitu arek kieu arek linu arek henteu ku urang kudu ulah cenah walayu jila anha ulah dikaluarkeun eta si otong tinu BBC leutik teh lamun dikaluarkeun tah eta si otong
perkara nu kitu teh yudiru biha maka bakal ngabahayakeun sok we buktian buktikeun lamun urang miheulaan pasti awewe muruku sunu pasti awewe jemotrot daku sabab keur genah-genah ngahaya karak maari cenah teu dipiheulaan cenah kantune cenah ti ngagoda mah cenah ti asar kene cenah giliran ieu cos leos cenah tentuna da ulah sampai ka kos kitu eta non tata karama dina waktu gitunya dina pas teterekelan wa amma salah satu jeung anapun ari tilu anu nyeta ba'dahu sanggeus teterekelan pa awaluha mangka kudu ngamimitian anjeun nyata marentah eta si lalaki kanu jadi awewena nyata naon binomi kana ngagoler ala yaminihi itu di belah katuhu si lalaki liyakunu waladu dakaron al waladu dakaron itu supaya jadi dinangke lamun namper teh mah jadi anak lalaki insya Allah lamun ngersakeun Allah wa innamat yang lamun sare al aisyari yakunu walad unsa tah lamun misalkan ngagolerna atas si awewe teh di sebelah kenca nu jadi lalaki maka bakal jadi gitu lamun ngersakeun Allah eta jadi awewe ta eta sesuai jeung perkara anu geus diuji gitunya geus dibuktikan gitu ya mungkin zaman baheula gitu coba misalkan nya poe ayeuna mah boleh ke belah kiri ke jadina kumaha meureun tapi duka eta ge ieu mah nya wallahu alam ieu mah cara menguji jeung ngetesna para ahli-ahli kapungkur urang pante apal gitunya tapi mau semata-mata ya aya keterangan da ieu mah kitab gitu sanes abdi ngabahas masalah ieu teh da bingungnya ari ngabahas nu kieu mah teu disampaikeun da ieu teh mareunan ilmu lamun disampaikeun da jadi rada karagok oge gitunya ya ulah kirang-kirang hapunten oge gitunya bilih dina bahasana rada araraneh gitunya da ieu mah khusus yang keluarga anu berumah tangga ya ari keur rumah tangga mah meureun ieu teh rada aneh gitu tapi terus rumah tangga mah paling ge nyengir ngarengekeun ge gitu teh seuri meureunna eta anu kahijina gitu nya anu kahijina dina nalika urang geus beres gitu nya pas beres gitu lamun orang karep misalkan hoyong gaduh urang kalih pamegat maka usahakeun dina waktu beres teh si pamegat teh jadi kudu ngagerubag ka belah karena belah ka tuhueun urang nya lamun posisina meureun urang dihanap nya meureun otomatis cenah ngagolerna ka gieureun ka tuhu urang eta mah kumaha wae mentak disarankeun posisina anu leuwih alus kitu teh jadi supaya jangan ngatur tadi ning dibahas jadi si Jawa teh nyata si bojo urang teh kudu dihandap kudu nangkarak supaya naon eta meh babari kitu teh goler ke belah kanana gitu jadi teh hese lamun posisina ayeuna posisi entep senok hese
lamun posisi bancul posisi non di posisi gajah depa dikitunya tanggal dina pas waktu terakhir dina badana jadi tata krama nu katiluna rada hese meraktekeunana gitu. Nah terus cenah saur sapali ulama oge nyarioskeun lamun orang hoyong gaduh pameget teh gitu dina waktu ngagoler teh isi teh cabak ke cenah naon patuanganna gitu dina patuanganan teh bari urang teh bacakeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni asmi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu lidakara fa innahu yuladu dakara insyaallah gitu. Gitunya lamun hoyong pamegat gitu. Nges gitu ayeuna anu kaduana dia kahiji anu kaduana nyata si lalaki teh kudu non maca kana dikir sakumaha terus disampaikan ku Kangjeng Nabi lamun urang teterekelan gitu pas begitu ongkek gitu arek ongkek ku sabab geus kitu geus jalan-jalan teh anya geus piknik urang ti Bali geus ti Bali ku sabab urang mabuk perjalanan terus ongkek dina waktu ongkek teh dina jero hate fi nafsihi eta si lalaki teh kudu ngabaca ieu kalimat ieu cenah alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu nasaban wa sikhran wa kana rabbuka qadiran. Naon artosna nyari sadaya puji teh tetep kagungan Allah anu tos nyiptakeun Allah itunya minal maitina ieu cai jadi basaron nyata manusia faja'alahu mangka ngajadikeun muga ngajadikeun Allah kana eta cai mani teh anu jadi manusia teh nasaban kana keturunan wasikhron jeung karabat wa kana jeung kayaan kitu nyata pangeran gitu anu kawasa gitu karena eta perkara teh nya jadikeun eta jalmi gitu na cimani teh kudu dibaca kieu anu katiluna tata krama anu katilu dina saenggeus kitu teh nya naon urang kudu naon nyata awudu ida arada ayanama orang kudu wudu gitu dina waktu orang karep arek sare gitu. Tah nu dimaksud eta wudu teh nyaeta sunat gitu sunat jadi sok di sunat teh perkara anu sok di pidamel ku Kangjeng Nabi terus orang ngumbah cenah eta si lalaki kana si otong ya otong eta si lalaki teh dina aroda ida aroda aya uda ilaiha lamun arek non lamun arek jalan-jalan deui mun arek jalan-jalan deui mun arek melakukan perjalanan deui maka kumaha heula gitu ulah babak kedua misalkan rek berjalan di babak kedua kudu dikumaha lah ulah sampai ka langsung terjun gitu bisi naon bisi ngeresek bisi ngeresek soalapan meureun garing udah tadinya lamun ujug-ujug ieu bisi ngeresek terus wadukiro
jadi di setengah pirang-pirang jalma anu terpercaya gitunya annaman qaddama ismallah ta'ala indal jima. Nah, jadi saya jelma-jelma anu ngalanggengkeun kana asma Allah gitu dina nalika teterekelan gitu tegesna nerekelan pamajikan jelas lain nerekelan nu batur awas kita ngalanggengkeun naon suratul ikhlas je ngalanggengkeun surat al-ikhlas ila akhiriha. Jadi ya, surat al-ikhlas teh ti awal deui ka akhir kitu nya. Wa kabaro jeung maca takbir wa halala jeung maca tahlil. Terus waqala terus maca eta silalaki teh ku bacaan ieu nyata bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarat an tukhrija min sulbi. Terus maca di Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma raja'tani. Itu ya Allah mugi Gusti ngajauhkeun ka diri abdi nyaeta setan jeung ngajauhkeun Gusti ka diri abdi nyaeta setan ma raja'tani tina perkara anu tos nganugrahkeun Gusti ka abdi nyaeta turunan teh. Jadi diraksa gitu. Jadi pas begitu lahir teh urang sok ngadoa kitu mah moal jadi sifat-sifat nana teh urang teh sae gitu si murang kalih teh. Tah sanggeus kitu cenah terus marentah eta si lalaki kana jadi istrina nyaeta berbaring di gigir katuhu. Nah fa inna hamlaha lamun ngarsakeun Allah hamil lamun hayong kedua anak pamegat biidnillah tapi kalawan izin Allah yang lamun nakdirkeun Allah hamil kaeta si istri tina hasil teterekelan teh eta rupi-rupi bertingkah adab-adaban dina urang ngajalankeun atawa ngalaksanakeun teterekelan ti samemeh jeung dina waktu nerekel jeung sanggeus nerekel. Da ieu bilih panasaran ieu abdi tina naon abdi ieu nyana katerangan nyata keur ngabahas dina masalah teterekelan teh tina kitab Fathul Ijar nya abdi ngajelaskeun masalah ieu teh terinspirasi itunya di seseorang gitu anu kepungkur gitu sanes seseorang si seueur tapi terus terbukti gitu terbukti teh naon jadi aya seueur lah gitu nu konsultasi dina masalah nu kitu gitu ya abdi pan terus terang da ku sabab terang teh gitu. Pernah ngarengeut ti dokter kesehatan oge gitu kan pas disambungkeun jeung ieu buku jeung ieu kitab nyata Fathul Ijar ada nyambung oge gitu kan ari ieu mah dina ngabahas masalah tata krama terus ngabahas masalah naon cara-cara gitu nya terus rahasia-rahasia dari kesehatan mah gitu nya dina aya konsultasi aya hiji istri gitu pamanggat konsultasi dina masalah kandungan subur henteu gitu nya intina mah hoyong gaduh keturunan gitu. Ya ketika nanti ngareungeut penjelasan tinu jadi ahli kesehatan gitu nya sama gitu ngejelaskeun teh dina waktu urang arek ngalangsungkeun
hiji hubungan teh orang teh kudu pemanasan hula kudu sampai ke gitu lah jeung titik akhirna si pamaget ke ulah sampai ka non pihelaan gitu nya diakurkeun jeung ieu teh nya kesimpulanna teh hampir sama persis gitu samodel gitu ini masalah jantan jeung teu nama paneureunana eta mah biidnillah kitu nya ya lamun ngersakeun Allah meureunana jadi izinan ku Gusti Allah nya jadi lamun ieu mangan usaha tina eta gitu soalna pan lamun sur ahli kesehatan mah jadi si sperma antara anu gairahna tinggi jeung anu biasa-biasa wae jadi eta beda cenah kitu kekuatan larina si eta si pembuahan nu bakal lebet kana rahim teh beda gitu jeung anu nafsuna syahwatna membara gitu leuwih gancang gitu. Matak disarankeun gitu si nu jadi bojo sina beres ti payun gitu ulah sampai ka payunan ku urang gitu lamun ka payunan ku urang otomatis dirinya moal aya pembuahan otomatis urang kudu bisa ngaluarkeun heula lawan urang tah dirinya kaluarkeun urang utahkeun otomatis anu itu ge kacanak gitu tah nempel jadi ngiring kalau lebet kana rahim dirinya sok jantan gitu tah mudah-mudahannya ieu jadi ilmu walaupun abdi ngabahas masalah ieu teh terlalu mendalam lamun teu jelas lamun moal ka harti da dina bukuna emang hartina kos kitu nya lamun aya dina hartina kudu diasupkeun tapi teu diomongkeun meureun moal jadi perjalanan moal berlangsung gitu bagi kitu nya abdi nyungkeun dihapunten oge gitu nya bilih cariosan abdi rada aneh gitu tapi mudah-mudahan janten ilmu amin ya.